Duh mang, kurang teh erek nyarita ka mamang. Kurang teh ngimpi sapeupeting mang Emang ngimpi naon maneh jang menikah carita ka mamang? Kumaha tah eta na jero impianana? Eta ngimpi jeung nu geulis mah. Pokona mah endah pisan ngimpi teh ngan pas abdi gugah nu geulis teh teu aya. Pan abdi kesel mang. Abdi teh bobo deui we bobo teraskeun. Tekung silami ngimpen deui. Ngimpi deui mang. Ngimpi naon deui atuh jang? Atuh hayeuh wae ngimpi geuningan. Ngimpi gaduh acis seueur pisan, sakasur mang. Tapi pas abdi gugah dicabakan teu aya acis teh. Da abdi teh kesel mang. Bobo deui we kitu. Ngimpen deui. Ngimpi deui mang. Tuh we kitu. Ya elah, ngimpi wae geuningan. Ngimpi naon deui atuh? Tah nu terakhir mah mang. Kuring teh ngimpi janten kumaha tah eta ngimpi nu terakhir. Nah impian teh urang teh nyeribeuteung. Ai pas gugah dicabak teh aya teh mah. Si Ujang aya we. Terus mang kieu urang teh carita nu kadua teh. Kamari hareupeun imah urang bari ngopi. Urang ningali eta hayam keur kawin menikat kulila pisan. Ai kitu kumaha jang? Nya kan ai hayam biasana mun kawin sok sajorelat geus kitu. Da ieu mah cuma menikat lila kawinna teh hayam. Nanya hayam mustahil hayam kawinna lila-lila teuing atuh. Biasana geus sakedeung da hayam mah tuh. Mang mah teh percaya ka kuring teh. Tah terus urang teh poe isukna ningali deui eta hayam teh. Kitu deui kawinna teh nget menikat lila pisan. Aneh urang mah hayam teh kitu. Kitu jang. Terus kumaha teh? Nya mang, kuring heran malah leuwih lila tibatan kamari eta hayam teh. Nya sorena urang rek kacai mang. Pas tukangeun imah ngarasa kaget. Nya Ujang kaget kunaon? Eta plak gingseng mang urut biskuit anu pamere di Kang Ado murudul di pacokan hayam. Pantesan atuh eta hayam teh ngalebok plak gingseng anu di pelaku sia meureunnan. Nya kitu mah hayam kuat padahal tanaman jamu. Oke pemirsa, jangan lupa subscribe ya. Dan ketuk tombol loncengnya. Silakan yang mau like, comment, and share. Dan tunggu video selanjutnya.